Si kehet menili lapisan anjing pira minta nomor awewe doang anjing. Si kehet malah kan mangkat ka mana jelema teh tadi aing di dieu 4 jam anjing. Tah datang anjing jelema anjing panjang umur pisan jelema teh. Lompatan gitu kawas nu diberi teh kunaon? Si kehet bapanang udag-udag anjing nyaun aing minta nomor anakna beureun. Padahal mah geus kolot teh keur temprang we sih aki-aki. Si kehet aku aing kudu nemprang kolot batur anjing. Mana nomor WA-na hasil tuh kadekeun kirim burukeun. Si kehet kirim we sih teh aing warga nyatet pireuk. Heudeug ge Asep ku aing geus dikirim tatenjo ku sia. Wih beres anjing nuhun lo ya ka Asep sih mah da. Ya emang teh kerege kasep aing mah tuh ulah pohongan sih mun jadi aing magnum sabungkus ya. Beres lah jeung aing mah tenang kalem. Mending langsung telepon wae apa nya ameh tere euy. Nya geus tong dilelakeun deui langsung ayeuna mah. Halo? Halo Neng, keur naon Neng nuju naon? Tujuh lebaha. Dijawab loh, dijawab nyamber aya euy. Henteu ya Akang cuman hayang nelpon doang kan Neng. Oh, nyanya tuh. Geus moal dilelakeun deui Akang mah. Jadi teh bogoh kan Neng daek teh nerima cinta Akang Neng. Kumaha nya? Teu hayang mah goreng soalna. Anjing. Anjing. Istighfar Asep, istighfar anjing. Woi.